Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru dina acara ngadongeng. Mang Guru bade mangdongengkeun deui carios engal kalayan judul Nyalindung Kagelung. Ieu dongeng karangan Alia Kansa, seri anu kahiji. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, saat acan ngadangkeun dongeng tong hilap diantos ku Mang Guru jempolna sareng komentarna, atanapi kanu teu acan subscribe mohon diantos subscribe nya di channel dongeng Mang Guru. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun ieu dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, bubukaning carita Bu Ijah ngaran eta awewe tengah tubuh, umurna 53 tahun, randa beunghar geus kasohor di kampung Bungbang. Boga warisan ti almarhum salakina anu geus ninggalkeun 5 tahun ka tukang. Bu Haji urang lembur geus biasa nyarbutna. Boga pausahaan grosir sembako hiji-hijina di kampung eta, boga depot isi ulang cai mineral, jadi agen tabung gas LPG, sarta jual beli hasil tatanen ti warga didinya. Sawahna lega, tanah di mana-mana. Boga ingon-ingon domba anu jumlahna leuwih ti 100. Pagawena loba, di tokona aya 4 pagawe. Di sawah genep pagawe, anu ngurus domba aya 4-anana. Jaba supir anu unggal poe ngeleyeng nganter-nganterkeun barang. Bu Ijah boga anak 4, anu cikal ngaranna Maman, geus rumah tangga anakna 3. Anu kadua Mimin, imahna di Bandung dibawa ku salakina, boga anak 2. Anu katilu ngaranna Euis, cicingna di Tasik dijingjing ku salakina, geus boga imah di Tasik. Kasabna jualan pakaian di pasar. Ari anu bungsu ngaranna Sarah, umurna 14 tahun, masih sakola SMP. Saprak salakina maot, manehna anu nyepeng kabeh bisnisna ngan dibantuan ku Maman anak anu cikal. Sabab imahna kabeneran ngadempet jeung imah manehna. Jadi Maman anu ngurus sagala usahana. Bu Ijah mah tinggal diuk we dina kursi bari ngitung duit. Imah Bu Ijah 2 tingkat, dina garasi mobil 3 ngadangong, anu hiji Avanza. Paranti Maman sakula warga jalan-jalan. Anu hiji deui Honda Jazz warna beureum, paranti Sarah indit ka sakola atawa jalan-jalan. Anu hiji deui mah kolbak, paranti ngakut barang. Estu waluya kahirupan Bu Ijah sakula warga. Anu lubak li buku harta teu ngarasa kakurangan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, urang kocapkeun di sisi lembur 2 urang jalma keur lempang dina jalan satapak, bangun anu teunangan. Anu saurang awewe tengah tubuh lempang semu ngaleleper
sabab ngagandong karung anu dieusian ku Jukut. Beungeutna beureum esa ngagarajag maseuhan awakna. Anu hiji deui Jajaka kumeuheur umur 16 tahunan sarua manggul karung dieusi Jukut nepi ka meyeg. Beuki lila eta awewe kolot teh beuki ngaleper sukuna siga anu berat pikeun dilengkahkeun. Mireungeuh kitu pok eta budak lalaki teh nanya, "Ma, dopi mah teh kunaon? Eta mapah teh siga anu sesah dilengkahkeun. Urang liren we heula atuh ma, urang ngiuhan, geuning mah teh sapertos anu tos leuseuh. Ecageun we karung mah ma, keun wios ke ku abdi diteang deui ka dieu," ceuk eta budak lalaki bangun anu hariwang. "Wae Sujang kagok, sakejeung deui oge nyepi ka imah. Sok we Ujang teh heula bisi kesel mah." "Ah moal mayunan abdi mah ma, sok we ma mapahna ti payun supados katara pami aya nanaon teh. Abdi mah teu tega upami kedah ngantunkeun emak nyalirna di dieu. Hayu we atuh urang lalaunan mapahna," ceuk si budak lalaki. Unik kreuh ngeureuyeuh, akhirna eta jalma anjog ka imah bilik geus butut. Tungtung suhunan ditanjeng ku awi saleunjeur, sanggeus nepi kana golodog ngan solontot gubrag si awewe tengah tuwuh ngagubrag meubeutkeun maneh napasna rengha pranjug siga anu eungap. Ieu anu duaan teh tayalian ti Maodah, ninina si Jajaka anu katelah aji. Aji anak yatim piatu ditinggalkeun maot ku indungna waktu ngalahirkeun manehna. Heuleut sataun geletuk deui bapana nyusul anu jadi indungna. Aji pahatulalis teu boga dulur jeung baraya. Iwal ti ninina anu geus heman mika nyaah ti orok beureum nepi ka ayeuna geus maju ka dewasa. Sanggeus ngagubragkeun karung Jukut, Aji lumpat muru ka ninina anu kerenyang koyot dina golodog. "Ma kunaon ma? Naon anu karaos sok nyarios? Ayeuna keneh ku abdi digandong urang ka bumi manteri lalandong," ceuk Aji dumareuda nampo kaayaan ninina anu geus mopo. "Ujang, mama hayang istirahat we heula. Ujang mah jika itu ancerkeun Jukut ka Kanjang. Culuy ka imah Bu Haji teang duit buruhnya ngarit, hijikeun jeung anu kamari. Bejakeun we ka Bu Haji, mate geuring kitu rek berobat heula kitu jalu." "Nya hayu atuh ma, ngalih heula ka bumi ngagolerna teu kenging nagolodog." Bari ragayeng awak Maodah dipangku dipindahkeun ka kamar. Leos Aji ka dapur rek nyieun teh manis jang ninina. Sanggeus beres sok teh manis ditunda gigireun Maodah anu keur morongkol. Anu saturusna mah Maodah disimbutan ku Aji. Ma, teh manisna dileueutnya. Abdi ayeuna bade ka Bu Haji heula nyandak acis teh ya. Bari sakantenan nganterkeun Jukut ka kandang. Nyajig Sujang, ulah iya makeung eueuh bacur." Geus kitu majung jang Aji kaluar ti imah semoga gancangan. Anu maksudna mah rek ka kandang domba jeung nepungan ka Bu Haji.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru sanggeus nepi ka kandang, laju aji nyimpen jukut kana kokopan, bari teu poho mersihan jukut anu amalayah dihandap. Kumanehna disapukeun, tuluy diduruk. Sanggeus beres, gedig jang aji leumpang muru Bu Ijah kasampak di toko pagawena keur beberes sabab geus rek magrib toko sok tutup. Assalamualaikum, cek jang aji uluk salam. Waalaikumsalam, cek hiji awewe tengah tubuh nyamperkeun. Eta awewe tayalian ti Bu Ijah. Bade ka saha Ujang? Abdi bade ka Bu Haji. Abdi dipiwarangku emak ka Bu Haji nyendak artos. Artos ladang ngarit jukut teh ya, jawab aji. Ih, ari Ujang teh saha nama Odah? Abdi teh incuna, manuju teu damang, teu tiasa ka dieu. Ayeuna ge bade dicana ka dokter. Lakadalah, kutan kitunya, gering kunaon si emak teh Ujang? Duh ka atuh Bu Haji, tadi teh euih ngarit, salitana panas, malah lapar sareng eungap. Duh, karunya teuing atuh Jang. Oke atuh antosan heula sakedapnya. Ibu bade nyana heula artosna. Cek Bu Haji bari leos ka jero, tekung silila oge geus balik deui bari mamawa dompet. Ieu Ujang ye, buruhan ngaritna anu poe kamari jeung poe ayeuna. Jadi jukutna teh 4 karungnya. Yeuh 60 ribuan. Cek Bu Ijah bari ngasongkeun duit 60 ribu. Sakarungna dihargakeun 15 ribu. Tah ieu anu 40 nama merewe nyajangnya, jang nambahan biaya mah Odah keur ka dokter. Cek Bu Ijah. Hatur nuhun pisan atuh Bu Haji. Mangga atuh permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggeus nampa duit mah leos we jang aji ngaleos. Leumpang ngagedig muru ka imahna. Datang ka imah kasampak ninina keur ngalempreh cai teh manis anu tadi dipangnyienkeun ku aji teu diinum saregot-regot acan. Awak mah Odah ngagibrig siga anu tiris tapi dicabak panas. Duh, mate geuning meuni panas salira teh. Antosan atunya mah abdi bade neang heula mantri. Cek jang aji bari tuluy ngaleos. Aya kana setengah jamna aji geus balik bari dituturkeun ku mantri. Tuluy awak mah Odah dipariksa. Sanggeus dipariksa, tuluy mantri mere obat. Bari papagah dian mah Odah kudu istirahat sabab geus kolot awakna ulah kacapean. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, ti poe ka poe ma Odah geringna kalah rosa. Obat anu ti mantri geus beak, tapi ma Odah can cager keneh wae. Ku aji dicaritakeun ka Bu Ijah waktu kamari aji ka tokona pikeun nyokot duit. Bu Ijah poe harita keneh datang ngalongok. Anu satuluyna mah ma Odah dibawa ka rumah sakit. Aya bingung, aya atoh pikeun aji mah atohna ma Odah bakal menang perawatan anu hade. Bingungna nyarek di mana manehna kudu mayar biaya rumah sakit. Tapi Bu Ijah bangun anu surti kana eusi hatena aji. Pok Bu Ijah cumarita. Ye Sujang, ulah hariwang jang biaya ma Odah mah. Keun we ku ibu ditanggung sagala rupana. Ujang mah ulah loba pikiran. Doa we mudah-mudahan ma Ujang teh sehat deui. Cek Bu Ijah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, tapi danya kitu manusia mangan ukur dharma kahayang. Sok sanajan usaha satekah polah nyareatan ma Odah sangkan cager deui, tapi takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Tilu poe ma Odah dirawat, kondisina kalah nambah parna.
tuluy dokter mindahkeun Ma Odah ka ruang ICU. Tapi teu kuhanteu ngan ukur sapoe di ruang ICU nama Ma Odah akhirna ngalepaskeun nyawana. Ningali ninina geus dirurub ku lawon bodas ngan gaur we, Jang Aji ceurik teu sirikna mah lolongseran bari sasambat ka ninina. "Ma, kunaon ma teh ngantunkeun Ujang? Ujang sareng saha atuh, Ma? Ujang teh teu gaduh sasaha deui walti emangan hiji-hiji na rencang Ujang. Naha mah ngabohong. Pan ma teh tos janji moal ninggalkeun Ujang lamun Ujang can dewasa. Ujang teu acan sangga mihirup nyalira, Ma." Kitu sasambatna Jang Aji bari terus nanangkep layon ninina. Bu Ijah anu ngarasakeun kana kanyeri Aji teu karasa cipanonna bedah bari tuluy nyampeurkeun ngadeuketan Aji anu keur aluk-alukan ceurik. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sanggeus beres mula sarama Odah, tatangga kabeh balubar, tinggal Aji anu ceneluk sorangan, nangkep tuur hareupeun hawu, kasedih jeung kabingung, ngagulung dina pikiran Aji. Kudu kamana lumampah, kudu kumaha lumaku, sabab hiji-hijina jalma tempat manehna nyarande kiwari geus tinggal ngaranna. Puniang Aji cengkat tina diukna, manehna inget yen poe ieu can boga jukut jang parab domba. Aji maksakeun ngalengkahkeun sukuna muru ka kebon tempat biasa manehna jeung Ma Odah ngalajukut. Bari sakapeung balas ku nyusutan Cipanon, sabab karasa poek kana tetempoanana. Sarengkak saparipola Aji masih keneh karasa Ma Odah maturan manehna sajeroning leungeunna terus ngaitan jukut. Hatena teu weleh galecok terus nganaha-naha kana nasibna anu pinuh ku katunggaraan. Dina kituna mah da nya baturna anu saumuran Aji mah keur meujeuhna resep ulin, sakola nongkrong jeung babaturan bari ngobrol silih gonjak. Tapi lain deui keur diri Aji mah, manehna ti orok di bawah hirup sangsara. Tapi dibalik eta hatena tara ieuh ngarasula, sabab Aji digedekeun ku ninina anu kacida nyaheunana. Sok sanajan hirup loba kakurang, tapi hate Aji ngarasa tenang. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, teu karasa 2 karung geus pinuh ku jukut, wanci geus meh magrib. Aji buru-buru balik sabab sieun ka magriban di jalan. Manehna langsung muru ka kandang sabab domba inguanana pasti geus cing berele menta parab. Sanggeus nepi ka kandang, sok-sok Aji nundaan jukut kana kokopan. Barang rek ngaleos balik, di belah kaler aya anu gegeroan. Jang Aji, kadi heula sakedap. Aji ngareret, Bu Haji Ijah keur ngajanteng bari ngajingjing keresek leutik.
Mohon Bah Haji, aya pikir saeun naon? Ih, tadi teh ibu teh ka imah Ujang ngan kasampaker eueuh. Ibu teh rek ngajak Ujang pikeun cicing di imah ibu. Ibu mah hariwang lamun Ujang cicing di imah Ujang sosoranganan teh. Bari kaayaan imah geus rek runtuh. Kumaha kira-kirana lamun Ujang dibawa ka imah ibu? Daek atawa henteu? Jeung deui geus we ulah ngurus domba. Ujang mah rek dipernahkeun pikeun gawe di toko mantuan Kang Maman. Bari capek-capek oge atuh. Ari gawe di toko mah bersih-bersih kana awak. Ulah dekil siga ayeuna tah kitu Jang. Cek Bu Ijah. Ari kanggo abdi mah giringan wae Bu Haji. Damel mah kana naon oge. Nu penting mah abdi gaduh penghasilan kalayan halal. Jawab Jang Aji. Nya atuh ari kitu mah. Isukan ibu rek nitah tukang. Cina pangnyeunkeun kamar digigireun imah ibu. Nya keur cicing Ujang maksud teh. Ayeuna mah sok we uih heula Ujangna. Ke 2 poe deui Ujang ku ibu diteang. Ye bekel ye keur Ujang. Salila 2 poeun. Cek Bu Ijah bari ngasongkeun duit ladang ngarit jeung keresek leutik anu eusina endog jeung mie. Oh, nya atuh hatur nuhun pisan Bu Haji. Abdi sejak permios heula. Cek Jang Aji bari ngaleos dijajabkeun ku paneteupna Bu Haji Ijah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, 2 poe anu dijangjikeun ku Bu Ijah. Pas sore kuruduk aya anu datang supir Bu Ijah pikeun ngajemput Jang Aji. Jang Aji teu talangke da memang geus disiapkeun ti tadina. Papakean jeung kaperluan manehna geus diwadahan kana keresek. Bari meus-meus liek deui Jang Aji ngalieu ka tukang. Jang Aji ngecapkeun pireuleuyan ka imah anu salila ieu jadi istana pikeun manehna. Tekungsi 1/2 jam, Jang Aji jeung supirna geus nepi ka imahna Bu Ijah. Kasampak Bu Ijah keur dariuk dina kursi teras hareup jeung kadua anakna. Sanggeus anjog kana teras, Aji uluk salam bari rengkuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok Jang ka jero ye. Ieu kenalkeun Kang Maman, anak ibu anu panggedena. Anu ieu Neng Sarah, anak ibu anu bungsu, masih SMP kelas 2. Cek Bu Ijah ngenalkeun anakna. Aji, cek Jang Aji, bari nyolongkrong sasalaman ka Kang Maman jeung Neng Sarah. Tah ti mimiti isukan mah Ujang teh gawe di tokonya, mantuan Kang Maman sagawe-gawe. Tempokeun we pagawe ibu anu opatan. Kumaha jeung naon wae anu kudu dipigawe. Ayeuna mah hayu urang istirahat heula. Ku ibu dijejabkeun ka tempat Ujang ayeuna. Hayu tuturkeun ibu. Cek Bu Ijah bari ngoreleng ka pipir dituturkeun ku Jang Aji. Nyaan we aya bangunan karek anggeus. Napel jeung dapur, hiji kamar anu pikeun Aji mah jauh leuwih pantes tibatan imahna. Di jero kamar geus komplit, kasur, lomari, TV, kulkas leutik, jeung aya kamar mandi sagala. Sok Ujang istirahat heula di dieu nya, cing betah. Mun hayang dahar, ulah asa-asa tuh, itu lawang ka dapur. Sok we Ujang nyokot sorangan. Da sangu mah telat ngajalagrag. Cek Bu Ijah papagah. Mohon Mang Abu Haji. Jawab Aji bari rengkuh. Geus papagah kitu mah leos we Bu Ijah asup deui ka jero imahna. Jang Aji oge bus ka kamarna. Bari terus turat treret gek diuk dina kasur. Terus diendeuk-endeuk hatena ngagarentes. Ma Ujang ayeuna bade obo dina kasur anu empuk. Pami ma aya mah Ujang mah bade dicana ka dieu. Kulem mah bakal raos teu sapertos kasur anu di bumi lepet sareng teuas. Teu karasa aya anu ngecelak dina juru panonna. Karasa nyereset peurih
sabab manehna rumah sacan bisa mulang tarima karena kanyaah ninina. Hapunten ujang ma, nu teu acan tiasa nyenangkeun ka emak. Ku ujang didoakeun mudah-mudahan masing kenging tempat anu endah, dosa mancing kenging pangampura ti Allah Subhanahu wa taala, sing ditampi iman Islamna emak, sing dicaangkeun alam kuburna emak, masing aya dina surgana Allah. Amin. Gerentesna hate Jang Aji kitu nate bari nyusutan Cipanon anu ngalembere mapai kadua pipina. Eleuh mitra pemirtub dongeng Mang Guru, rupina waktosna parantos seep, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sija amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.